Pengumpulan dana kanggo haul dina minggu kamari alhamdulillah 27.100.000. Alhamdulillahirabbil alamin. Urang nyuhunkeun ka Gusti Allah mudah-mudahan urang kabehan dibere sehat, dibere waras, dugikeun ka waktuna, urang babarengan ngalaksanakeun ruruba zikiran dumadeheus ka Gusti Allah, meling ka hiji kutubul aulia anu geus teu samar deui, geus jelas di dunia unggal urang wiridan naon bae jeung di mana bae pasti dikaitkeun hadiahna ka Tuan Syekh Abdul Qadir Al. Mudah-mudahan urang kabehan diaku muridna, jaga di akhirat urang disyafaatan leuwih-leuwih ku Kangjeng Nabi urang. Mudah-mudahan urang kenging syafaati Kangjeng Nabi urang sehingga urang loba anu nulungan jaga di akhirat hingga urang salamet ditempatkeun dina rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ulah kudu ngabejaan kanu tilok ngaji ka dieu. Geus urang bae abeh urang daharna seubeuh. Teu kudu mau bangsa ka kiai-kiai isin urang-urang bae. Urang mah ngabutuhkeun pitulung lantaran urang mah dhaif. Ari batur mah geus bararisa ibadah, geus laluhu, geus teu kudu dibejaan deui geus bararisa. Urang mengarasa dhaif, ngarasa lemah, urang babarengan engke nyambungkeun rohani urang jeung para wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Sugan bae ku ngarasa dhaif, ngarasa lemah, urang disambungkeun ku Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Urang-urang bae batur geus barisa nyambungkeun sorangan, geus teu kudu disumbang sambung. Urang mah kitu bae ngadhaif, ngalemah, geus urang bae paling ge atuh mundaekeun pamajikan urang, ajak anak urang kitu aya kanu sajen-sajen mah teu kudu. Kabeh lamun teu lobaan menyadahar jam merkat. Lobaan mah jadi dahar gesek gitu. Dasar tukang dahar. Di pikiranna ka dahar bae. Atuh emang gitu, jeung urang mah teu bisa. Ibadah teu dahar teu bisa sama sakali. Malah mun dibandingkeun mah lobaan dahar jeung ibadah teh. Haji jore tungtung. Ai batur malobaan ibadah jeung dahar, ai urang mah lobaan dahar jeung ibadah. Kos batur mah lobaan hudang tibatan hees, urang mah lobaan hees daripada hudang. Cirina keur ngaji ge bisa hees. Eta hebatna tah kos kitu tah. Komo lain ngaji bener. Insyaallah. Nah, ieu mana ini pertanyaan Pak Kiai. Saya mau menanyakan, ada orang sesudah sholat sunnah ba'diyah sujud lagi lama, itu sujudnya apa namanya? Atuh kunaon nanyakeun ka aing. Tanyakeun da kanu sujud atuh sia sujud naon gitu. Budak blon ieu. Tadi tuh tanyakeun anak tuh, mun kula nu sujudna, aja tanyakeun ka kula kieu sujud naon? Kitu karek dijawab, hayang nyawa sia. Jadi ulah sok sujud-sujud teu meunang kecuali sujud syukur.
sujud syukur eta lamun urang menang nikmat atawa urang salamet tina cilaka tina bahaya syukuran ka Gusti Allah. Tawa sujud tilawat urang maca Al-Qur'an kabeneran patali jeung ayat anu hubunganana jeung sajadah jeung sujud sunah urang sujud tilawat ai teu pupuguh mamantos salat sunah brek sujud bid'ah hukum ulah sok sujud-sujudna. Jadi engke tanyakeun we ka ditu ente sujud apa itu lama banget. Besi kieu doang cek jana siapa yang sujud gua sedih cek jana teh. Emang kenapa? Gua diomelin sama istri gua. Ya udah gua nyungsep dah. Geus lain sujud nyungsep dah mah. Jadi ulah waka suudzon dah kanu sujud teh besi nyungsep doang. Masya Allah urang masih kene nyaritakeun jiro nyaritakeun tuta tatu nyaritakeun zulam zolib bucak bacok geus datang ka ngabunuh Ki Zaid ngabunuh Ki Umar kebenaran ieu ngabunuh teh lain ku sorangan. Terjadilah ngabunuh Ki Umar teh ku tiluan atau mungkin ku opatan. Eta teh kudu ditingali heula soal motif pembunuhanana. Nomor kedua motif ngabunuhna. Nu ngabunuhna jeung nu dibunuh saagama apa henteu. Lantaran aya anu muhadar teh hartina memang pibunuheun nya nama. Lamun memang pibunuheun mah engke lain deui urusanana. Kos jelema teu salat pan eta bab pibunuheun. Kabeneran tatangga urang teu salat. Polisi teu salat deh. DPR teu kaburu komo Golkar. Teu kaburu salat. Teu kaburu urusan Golkar bae. Teu kaburu salat-salat acan. Gila urang teh neuleun nu teu salat lantaran nu teu salat mah oe. Nyaon sia oe? Tah, naon bedana tah si oe jeung si eta? Adik kakak. Bunuheun teh. Tapi sanajan bunuheun lantaran bentuk negara na lain negara Islam di urang mah negara jurig. Negara demokrasi buatan kafir. Atuh dipake di negara urang emang kitu meureun baheulana hartina menang musyawarah para syaitonir rajim. Terbentuklah bentuk negara kos kieu. Cenah sia nyebut setan kaluluhur urang. Nu kuari nu baheula teh. Bab nu baheula mah ditangguhkeun ka Piagam Jakarta. Kabelah dieuna teu sanggupeun. Kieu lah kaayaana geus bentuk negara urang mah negara demokrasi lain negara Islam. Jadi atuh Al-Qur'an tinggal Al-Qur'an, hadis tinggal hadis. Kitab baik anu bermazhab atau anu non mazhab teu berlaku di Indonesia secara struktural. Secara praktis mah henteu sebab di urang mah lain bentuk negara Islam, lain bentuk khalifah, berarti amir, sultan dengan keren di negara urang mah presiden. Sakitu. Jadi Quran teh dilaksanakeun mit acan. Eueuh.
hukum mana anu tertera di negara urang di urang aya haji lain urusan hukum wajib haji administrasi datang ke 7 tahun 8 tahun nungguan lantaran anu dipikiran anak urusan pergolakan duit perputaran duit sehingga nu diurus teh kumaha supaya gede supaya gede teh dipikiran kumaha anak ka Mekah teh taya di negara anu ngezolimna jero pas kitu urang mah di sebagai rakyat atuh henteu dosa teu naon urang nisobna kuari daftar diurus ku pamarentah menang undiana 8 tahun teu kaburu ka Mekah urang mah geus niat ka Mekah mun diadili ke di akhirat sia can ka Mekah padahal geus nisob deuleu tanda tangan kula tingali malaikat ulah sembarangan kula geus tanda tangan siap berangkat harita keneh siap paeh kula harita keneh tah kulantaran pemerintahna ngarileikeun sampaikan ke 8 tahun tanyakeun ka KUA ka ditu camat tanyakeun aya urusan naon dikebal-kebalkeun ta kula ka ditu bisa nyarekanan malaikat ka dia atuh malaikat pentur sepun dicarekan juhepan aing dicarekan sial cek malaikat ieu nu nyieun acarana ku aing dibebaskeun sia ku aing mungsang mangsing malaikat jadi itu mantak ajur nama eta nu nyieun aturan ta eueuh di negara urang maling potong eueuh zina ranjam eueuh mabok had teu aya korupsi potong malah wae di urang kafir seserian Amerika tertawa terbahak-bahak Belanda tertawa terbahak-bahak Indonesia yang umatnya yang rakyatnya mayoritas Islam bermunculan tokoh-tokoh Islam pesantren loba yayasan ngebuadek tapi sia make aturan aing seri nyana urang teka rasa disengsarikeun ku nya bodoh amat cenah sia sakitu lobaanana itulah mun ku urang disedek-sedek mah urang teh tetep bae di akhirat bae eleh di akhirat mah eleh bae eueuh kahayang jeung teu pernah mencoba kunaon sieun paeh jas sia diengke-engke ge paeh bae make jeung teu memperjuangkeun atuh negara Al-Qur'an ku sia dibaca tah urang teh engke di sidang mentek ulama ngaluarkeun ucapan besi engke di sidang geus ngomong kula ge hayang sasaksina Haji Mahmud kabenerannya henteu teu ngabesa aduh nah teu salat teh dibunuh ku ari kieu nu jadi masalah di negara demokrasi nu ku urang ku ari dicintai ku urang haju loba ta bunuhan apa menang ku urang dibunuh teu meunang tetep urang aya aturan negara henteu ngabunuhna urang teu doraka sebab aya aturan-aturan secara praktis di negara tinggal engke negara bae tanggung jawab di Rabbul Jalil di hareupeun Allah Subhanahu wa ta'ala. Andai kata aya jelema anu maling ku malaikat di sidang sia maling mun nah kunaon sia teu dipotong ulah nanyakeun ka kula lurah tanya lurah kunaon teu dipotong ya tuh kula mah sapira instruksi ti camat sia kunaon teh tupan kula mah atasan woi DT2 daerah tingkat 2 bupati ngaranna bupati kumaha atupan aya gubernur konde terus naik musat di luhur ge embung disalageun tentu sia teh henteu nyieun perda
Mantap naon dia pansia teh ustad, kiai, tokoh masyarakat agama Islam. Naon salah mun dijieun perda ku aing ke disodorkeun ka emper. Aing tinggal tanda tangan. Wah, atuh ke ditu rame. Presiden embung disalahkeun, DPR ge embung disalahkeun. Cak DPR pan kami geus ngolah harita perda supaya undang-undang di satu daerah wajib jilbab, di satu daerah haram miras, di satu daerah supaya anomali dipotong. Aja pan henteu ditandatangani. Jaku lagi asa-asa nyeuna, jaku lagi korupsi pan harita. Mun diteruskeun pan ku lagi kapotong cak DPR, tangkurak sia meureun. Geus belah cak DPR urang berjamaah ka neraka belah. Nyana tah jadi sidang ke DPR Golkar, P3, PDI di akhirat teh. Mari kita sidang. Udah, kita putus. Kita buat perda berjamaah jahanam. Sial cak bupati teh. Sugan teh endek nulungan aing. Oh nu ditulungan. Wari geus ngagebrah tuh jahanam. Nyala sia ngagebrah. Atuh lain huru ngagebrah mah. Ngagebrah kasih teangan ku sia ngagebrah. Aduh. Eta mah bahasa Inggris soalnya setelan gebrah. Asyaallah. Nah. Kuari bagi Umar terbunuh kutiluan. Maka antara nunitah jeung nu ngabunuh bunuh deui kabeh. Sidang mana wali terbunuh aya bapakna kumpul akina kumpul dulur-dulurna termasuk pembunuh sidang setelah diponis bahwa ini adalah pembunuh terencana, dengan demikian masuk kepada pembunuhan amdun, maka hasil daripada penelitian positif ini adalah merupakan pembunuhan amdun. Dengan demikian harus dikisas, bunuh lagi. Wah, tegas si hakim ya. Mantap. Interupsi. Pembunuh interupsi. Ada apa kamu? Sebelum palu aku ketokan ke jidatmu. Ke jidat. Ada apa? Mohon maaf Bapak Hakim yang mulia. Kami sebagai tersangka, sebagai pembunuh atau sudah jelas pelaku, untuk memohon keringanan. Barangkali ada atau bisa di dalam hukum Al-Quranul Karim untuk supaya diringankan dari harus dibunuh turun kepada diat. Coba. Nah iya permasalahan anak. Permasalahan ini saya tampung dan dikembalikan kepada ahli waris. Bagaimanakah ahli waris pembunuh? Bahwa pelaku ini memohon keringanan dari yang harus dibunuh kepada diat. Bagaimana? Musyawarahnya nanti para wali-wali. Para ahli waris coba orang rempugkeun. Lamun ieu dibunuh deui selesai permasalahan. Urang teu meunang nanaon. Tapi kan aya turun dari yang semestinya dibunuh kuari turun kepada diat. Nah ieu diatna kapan 100 onta. Sebab aing geus dibunuh mah jam moal hirup deui ieu. Geus bae kuari mah urang ojol turunkeun tina harus dibunuh kepada diat 100 onta. 1 onta harganya 10 juta. 10 berarti 10 berarti hijina 10 juta. Lamun 10 100 juta. Aing tilok ngitung duit mah sia kanyahoan ku aing. Kacek celok bae paling yang ngitungna 1000 2000 lihe eta mah. Hijina 10 juta kali 10 berarti 100 juta kali 100 1 miliar tak kumaha ta urang teh lamun teh mah 1 miliar ye
musyawarah geus teu naon lah urang turunkeun mereka diat. Nah putus oleh hakim. Saudara pelaku pembunuhan terhadap Umar, maka usulan Anda setelah dimusyawarahkan oleh para wali-wali, oleh para ahli waris, ternyata ada kesepakatan 100%, maka diterima usul Anda dari yang mestinya dikisos. Sekarang harus bayar diat yang jumlahnya 100 onta. Kos itu tak hakim teh. Tinggal sekarang cara pembayarannya tidak boleh langsung cek hakim, harus melalui saya, sebab yang 100 itu nanti ya saya yang atur. Saya kan hakim, Anda nggak boleh ragu. Kalau tidak melalui saya tidak bisa. Pembayarannya nanti harus setiap hari Sabtu datang ke sini. Ya, nanti itu nggak usah ditanyakan sampainya berapa kepada ahli waris, tidak usah ditanyakan. Itu urusan saya. Hakim blon. Itulah di Lampung teh hakim nggak ada itu. Aslina orang Jakarta. Parindah ke Lampung. Atau nu di Jakarta orang Lampung. Biasana orang Batak. Jaksa jeung hakim eta 70% di Indonesia Batak. Sebab Batak mah henteu nyaho kahitut bau seungit. Itu teh ai urang-urang mah ya orang Sunda ya, orang Sunda Parahyangan termasuk Tangerang, Serang, Banten. Jadi kan aya pri kemanusiaan, aya pertimbangan-pertimbangan. Tapi lamun geus urang Batak geus dipermainkeun gunanya. Atuh boro-boro jelema diala duitna, darahna diuyup ku Batak mah. Baheula mah pan terkenal sia ada saya Batak emang kunaon dileg-leg sia ku Batak. Beuki jelema pan Batak. Tukang ngadaharan jelema baheula. Iyalah masalahna. Fa in wajabati diatu, maka setelah diproses ternyata keputusan hukum wajib diat turun tina urusan kisos kepada diat na ya wusiat, maka diatna kudu dibagi bisawiyati kalawan rata lantaran imah nunita jeung nu dititah percis kos anu maksa jeung nu dipaksa bae, artina aya kesirkahan ku ayana sakitu bagi rata 100 dibagi mun pembunuhanana kuduaan ngabunuhna bagi 2 saring 50, mun tiluan bagi 3, mun ngabunuhna opatan bagi 4, berarti 100 dibagi 4 siring 25. Gitulah. Nah, kuarimah motif pembunuhan anu babarengan kutiluan teh berbeda-beda agama. Nu dibunuhna Islam, nu ngabunuhna nu duaan Islam, nu saurang mah kafir, atau dibalikkan nu terbunuh kafir, nu ngabunuh Islam. Nailah beda-beda atau akur pada kafir atau akur pada muslim di negara geus diatur. Sanajan negarana Islam tetap kafir mah bakal aya bae. Komo di negara demokrasi mah memang hukum nagenang nyen kafir, geus kafir lah anu berkembang pesat. Lantaran kitabna lain make kitab Al-Qur'an, lain make kitab samawi kafir mah, make kitab ape disebut dengan singkat kitab huap. Mantap nggak nama bisa dengan huap. Kayak HAM, hak asasi manusia, atau bisa dikutak-atik hak asasi manusia. Salilana moal aya kedamaian melalui negara demokrasi, moal aya kedamaian jeung doraka.
pancena para sahabat dia make demokrasi untuk mendirikan negara Islam. Begitu Kangjeng Nabi pupus, tidak boleh ada yang menyentuh. Untuk pengurusannya berarti harus ada pemimpin. Dan pemimpinnya belum terlaksana. Maka dipending heula pengurusan Kangjeng Nabi. Urang kuarima membuat pemimpin heula khalifah. Mulalilah didinya aya demokrasi. Suara terbanyak saha? Maka suara terbanyak adalah Abu Bakar Siddiq terpilih sebagai khalifah pertama. Kakarak Abu Bakar Siddiq bertindak untuk memimpin mulasara pengurusan Kangjeng Nabi dan selanjutnya. Setelah Abu Bakar Siddiq wafat, maka terjadilah pemilihan untuk Sayyidina Umar. Setelah Sayyidina Umar wafat, terjadilah pemilihan untuk Sayyidina Utsman. Dahsyat lain lalagaan. Ketika Sayyidina Umar pupus, maut, nailah ayat 2 kandidat anu luar biasa istimewana. Hiji adalah Abdurrahman bin Auf. Nomor kedua Sayyidina Utsman. Nu lain-lain tidak masuk nominasi, teu asup kana kriteria kandidat khalifah. Kumaha Sayyidina Utsman mah cicing bae. Ketika tita karep cicing bae. Kula mah embung cek manehanana kudu terpilih jadi khalifah, berat pundak kula untuk mengurusi umat, negara jeung bangsa. Lain naon aset loba tapi tanggung jawab di akhirat engke, daripada hanya kula dahar nginum boga kendaraan mewah di akhiratna kudu ngerebek di neraka jahanam kajen teu jadi khalifah cek Sayyidina Utsman. Batur mah sarieun, batur mah ahli Allah mah di urang mah malah nyogok kuari nu disogokna ge walah eta bujurna udara radas. Kiai, wow, ambeien. Urut disogok, mari. Abdurrahman bin Auf. Tampil. Cek manehanana kula mah teu hayang terpilih. Cuman kula mah demi umat. Minimal anu akur jeung Sayyidina Umar. Setelah tidak ada Sayyidina Umar harus dipertahankan kejujuran dan keadilan. Kadanan ngaluwihan Sayyidina Umar macek Abdurrahman bin Auf. Ieu urang nuturkeun Sayyidina Umar bae ge seseleh. Jujur jeung adilna nampak di dunia Sayyidina Umar. Hiji. Nomor kedua, fakir miskin terangkat disumbang ku Sayyidina Umar. Yang ketiga, tidak ada korupsi sama sekali. Lantaran teu kumaha korupsina. Satu saat sahabat datang ke Sayyidina Umar. Penting ditanya ku Sayyidina Umar, urusanana berhubungan jeung negara apa pribadi? Pribadi tuan. Lamun urusan pribadi, tungguan sakedeung. Pareuman heula da Umar. Akarak ngobrol popoekan. Cek sahabat pan urang popoekan, pan tadi urusanna pribadi. Atuh mantak naon eta damar di pareuman? Pan eta mah damar jeung urusan rakyat. Lamun eta ku urang dipake urusan pribadi, urang dituntut ku Gusti Allah korupsi damar berarti cacaang. Hayang aing cek Sayyidina Umar. Persis kos di negara orang. Jadi kuaribat teu baroga kaisin kandidat teh nyaritakeun Kangjeng Nabi, nyaritakeun sahabat, nyaritakeun khalifah. Ai dirina bobolokot ku tai. Teu baroga kaisin tatangkorak kandidat teh. Mun ulah nyaritakeun sahabat mah boro-boro nyana. Kiai ge nyaritakeun sahabat ang-angan. Isin jasa isin komo kandidat mah Masya Allah mantak negara bagi ajur bagi rusak. Tasih dia Umar bakos gitu cacaang bae. Ditanya heula pribadi apa urusan negara, urusan rakyat, urusan umum, pribadi pareuman. Masya Allah mantak alhamdulillah di Tangerang mah ye, di Tangerang eta mobil plat beureum bae nu sok disebut mobil naon eta ngaranna? Pentaris teu waniun make lamun lain ka kantor. Istimewa di Tangerang. Eueuh nu waniun. Lantaran sieun ka di akhiratna. Paling mun deuk dipake diganti sarena kuno hideung. Mobil we eta kene. Boloon. Bin tolol. Bin goblok. Bin ngerebak sia di neraka. Aing mah ngan ngabejaan doang teu hayang aing mah.
los mobil bawa ku sia lagleg ku sia di kaluhan sia ku mobil ke di akhirat dengekeun ku dengkul sia ulah ku ceuli sebab ku ceuli mah asup di dia keluar di dia balik sia ka ditu aing mah teh ngadenge cenah kaki uci balik aing mah ngan ngabejaan doang tah pentaris bae geus haram komo ngalegleg korupsi mah kuari mah berita korupsi teh geus teh aneh geus teh aneh berita korupsi teh murikak bulu de kumaha ngomeanana ieu kaharep itulah Abdurrahman bin Auf kula mah hayang ningali kejujuran Sayyidina Umar hayang neruskeun kejujuran Sayyidina Umar minimal akur kadanan kudu leuwih mah kurang kuring nyaritakeun kitu lain hayang nanaon kulima andai kata kuring terpilih siap untuk melaksanakan tugas-tugas kaula sebagai khalifah pengganti Sayyidina Umar suara timimiti 50% naik menjadi 70% naik menjadi 100% diolah sapeting didinya antara Sayyidina Utsman jeung Sayyidina Abdurrahman bin Auf suara masyarakatnya 100% Abdurrahman yang harus jadi khalifah sebab geus kadenge suarana ku urang tapi setelah diteliti ku politikus saat eta ku para penggede-penggede jeung inohong sapeting ngolah antara Abdurrahman jeung Sayyidina Umar dari bahasa Abdurrahman bin Auf lastu ikhtartu saya tidak ingin terpilih dari bahasa itulah bahasa yang ingin terpilih dan menonjolkan soal keberadaan Sayyidina Umar yang siap untuk melanjutkan ini adalah merupakan suatu bahasa yang takabur. Jadi menonjol ingin dipilih, Nabi tidak pernah memilih seorang pemimpin yang ingin dipilih. 100% suara rakyat untuk Abdurrahman bin Auf, tapi untuk malam kedua isuk-isuk diolah deui sapeting begitu adzan subuh. Allahu Akbar. Beres salat subuh isuk-isuk nu dibeat adalah Sayyidina Utsman bin Affan. Kaget kabeh. Suara terbanyak adalah Abdurrahman bin Auf, tapi ternyata begitu beat isuk-isuk beat saurang-saurang. Jadi dibejakeun ku para pengurus kriteria kandidat dari dua kandidat antara Abdurrahman bin Auf jeung Sayyidina Umar. Sayyidina Utsman mah orangnya pendiam tapi pasti. Sayyidina Utsman tidak pernah berbicara tapi seakan-akan tanggung jawabnya besar. Sebab jaknya kuring membung sieun jelema nu sieun berarti siap tanggung jawab. Gitulah setelah diolah luar biasa dari bahasa-bahasa kandidat, ieu adalah dicerna ku para pengurus, ku para panitia. Jadi tina bahasa Sayyidina Utsman kula masieun ulah dipilih, tanggung jawabna di akhirat kumaha berarti nya sieun korupsi, sieun salah. Ieu pamimpin. Lain anu teu terjelan. Nomor kedua cek Sayyidina Utsman kula mamaning ulah dipilih bae lantaran asana berat jasa tanggung jawab untuk umat bangsa jeung negara. Berarti siap tanggung jawab di jerona kos kieu teh. Daripada nu bahasa lastu ikhtartu cek Abdurrahman bin Auf. Begitu isuk-isuk rakyat supaya beat. Siapa yang harus dipilih? Ternyata hampir 100%, 90% Sayyidina Utsman. Gitulah dalam pemilihan demokrasi. Suara ieu bagus, ke letik deui suara ieu letik, ke gede suara ieu gede, ke letik. Kitu di masyarakat mah ketrek terakhir Sayyidina Utsman. Ngurucut cai mata Sayyidina Utsman. Kula numbung tapi terpilih. Setelah terpilih, beat seluruh rakyat Madinah untuk memberikan amanah kepada Sayyidina Utsman melanjutkan tonggak kepemimpinan dari Sayyidina Umar kepada Sayyidina Utsman. Cek Sayyidina Utsman, silahkan kula bimbing, kula kritik. Andai kata aya kesalahan-kesalahan, saha bae. Andai kata aya ketimpangan-ketimpangan, siapa saja. Andai kata aya kurang kejujuran jeung keadilan, saha bae tegor kaula. Harita keneh kula bakal dirobah setelah adu argumentasi. Silakan mulai dari rakyat besar sampai rakyat kecil, tegor kula.
percis kos di urang kos gitu entak adem dipimpin ku Sayyidina Utsman. Masya Allah, demokrasi dalam rangka memilih pemimpin sebagai khalifah. Urang mah demokrasi teh demokrasi kos kieu. Urang mah diberean duit titah milih teh disogok urang ar-rasy wal murtasifin geus nyahoeun kiai ge endahan kiai nu panggede-gedena. Dek percaya kumaha rakyat ka kiai nu disogok. Ulah nyalahkeun sasalamun rukun wuduna teu laku di masyarakat. Lantaran teu disinaran ku Gusti Allah. Komo datang ka dibere sekupi. Aya kiai dibere mobil sagala, ngeunaheun di dunia mah los. Eueuh masalah, tapi sapinahna teu laku dipasarkeun di mana bae ge. Bahasa rukun wudu lah telak ulah disalahkeun engke encan di akhirat. Di dunia bae ge mambun masyarakat geus teu hayangeun ngadengekeun padahal kitab nu dibacakeun ku kiai itu sapina ku kiai eta ge sapina tapi teu bisa teu ngeunaheun ka masyarakat bicarana ngeunaheun si eta tapi teu hayangeun masyarakat ulah disalahkeun lantaran aya sekupi teu karasa panyakit di dirina. Da cenah mah disogok ge teu kanyawani ku batur lebih parah. Aing mah cenah teu kanyawan ku sasaha disogok ge. Antara aing mah bisaan ka ditu kieu Zul Wajhain. Boga dua beungeut katut nyokot ka WH nyeblok. Lebih parah. Iya tuh bandingan geus we izin mah ka Allah ulah ka jelema. Gusti Abdi mah ja izin dibere nu kitu teh teu hayang aya leutik mah kecuali gede. Lebih goblok deh teh mah tuh. Beres nah. Mantap kayak sih ada jadi kiai di akhir zaman. Allah ningalikeun. Awas zahiran wa batinan. Ku jelema mah bisa nyumput tapi di mata Allah saha nu bisa nyumput. Aju kanyahoan antara nu narima jeung nu teu narima. Di mana reaksi efek daripada duit tersebut kadeuleu bakal. Sebab hati mah teu bisa dibohongan, nurani teu bisa dibohong. Mimiti nyana isinin kapanggih jeung kiai anu tilok narima teh isinin nyumput nyana teh nyumput kurang anu aing isin nyana perasa kurang ngeridit ai ngeridit bae ge kapanggih jeung kiai anu ngaharamkeun ngeridit isin mung mah cenah moal ka ngaji aing kurang can anggeus kreditan ieu mah kiai anu lian kiai ona ka isin teh jelema maka kapangisan jeung kiai teh kurang kitu aing kamari disumbang ku atut isin. Lah, isin-isin naon nya jelema aing jelema beuki tolol teh mah. Ka Allah teh isin ka jelema teh isin. Eueuh benerna atuh sakali haram bae geus. Ieu atuh tah geus kos kitu bae tah bacaan coba ge kitab-kitab sufi. Bacaan coba ge riwayat-riwayat orang-orang ahli Allah. Geus moal mislek deui sebabnya nu boga kayakinan ka Gusti Allah yakin mah katodel saeutik bahaya turun sinar ilahina turun pokona mah lamun geus eueuh sinar ilahi cahaya ilahi moal bisa tampil di TV cahaya ilahian Masya Allah karim tak gitulah uzi'at Bain kafahu ahaduma bagot lamun akur kanu dibunuh teh salah sahiji di antara dua pembunuh nu maksa jeung nu dipaksa nu dibunuhna andai katana kafir zimmi ari nu ngabunuh nu duaan teh nu hiji kafir zimmi nu hiji muslim Umar sebagai kafir zimmi dibunuh ku Ki Zaid jeung Ki Khalid ai Ki Zaid nama agamana Islam sebagai orang muslim ari Ki Khalidna sarua pada kafir zimmi. Nah iya kumaha ya cara pengaturan hukum untuk memonis pembunuh tersebut.
fa'in kafahumun ngakuran ka Umar sebagai terbunuh aduh masalah saijina Zaid jeung Khalid ari Umar agamana kafir zimi Khalid sarua ahaduhuma Khalid ari Zaid nama muslim pal kisos alaihi hukum ta'akur kisos kudu diterapkeun kanu mukafaah Khalid agamana akur jeung nu terbunuh ieulah nu kudu dikisos. Adapun Ki Zaid sebagai orang muslim nah ieu mah lain kisos harus diponis dengan diat. Masya Allah gitu keputusan hukum teh ngan diatna engke jadi setengah kayak orang atur di akhir ieu mah kakara keputusan-keputusan nyaritakeun diatna engke di akhir aya diat ka bagi sabaraha mistina kumaha na ieu engke bakal diaturna. Wow ieu mah jadi angel keneh sebab ieu mah pihakimeun ngaji pihakimeun ieu mah lantaran ieu mah untuk memutus memonis nyawa teu meunang sambarangan. Masya Allah. Jadi urang kuari alhamdulillah sanajan teu berlaku ieu hukum di Indonesia tapi urang ngaji ieu mah teu bisa ge teu nanaon ieu mah ye. Ngaji menang ganjaran sanajan teu bisa ieu mah teu nanaon sebab teu berlaku di negara urang. Mantak iman deuk HS lagi bahasa geus. Cek HS aing teu kudu ditihat, geus teu kudu ditahan ku kiai geus HS heula aing geus. Teu kudu ditihat. Insyaallah da eta hukum teh geus teu berlaku di urang mah. Nu berlaku teh mun nyaritakeun wudu jang pribadi bisa sanajan di negara teh dipandu nyaritakeun salat nyaritakeun puasa jang mayoritas keneh di negara urang teh tapi ketika geus melangkah ke urusan zakat wajib dipaksa ku pemerintah eueuh undang-undangna di urang lamun urang nuturkeun aturan-aturan syariat mantep di negara zakat misalnya sakabupaten mun kula jadi bupatina kebeneran nagarana negara Islam kecil ujianana atawa di negara demokrasi ge asal otonomi daerahna diberlakukan kecil tama DPR nyen undang-undang supaya wajib zakat di naon kitu ngaranna dibuat supaya tertera hukum perda wajib zakat bagi orang yang istitoah. Kadieuna kan lamun geus kos kitu tah, mun geus kos kita kan dibuat engke kalau tidak memberikan zakat dikenakan sanksi. Ah, kadituna geus loba lah. Pokona mah diserahkeun ka DPR geus tempat. Geus bupati batak aya. Ada berapa kecamatan di Kabupaten Urang nyebutna ge janyana bupati. Ulah ieu misalna. Aya 14 anak kiai per kecamatan aya sabaraha desa aya macam-macam kiai 15 14 aya 13 oh iya desa eta kos kitu dibuat coba kuari aturan-aturanna per desa sabaraha jelema nu wajib zakat dalam usaha tok dibuat tim sabaraha fakir miskin per desa yo dibuat kos kitu teh usul ka bupati beres di desa teh anu usaha Zaid pengusaha anu per bulan sekian berarti per tahun sekian Umar pengusaha anu atuh babari tah kos kitu mah naon kitu ngarang ngadata kos kitu mah jadi bayar dua raraekeun sapira sadesa saeutik tah kos kitu fakir miskin per desa sabaraha aya 50 misalnya atau 100 anu warah jasa ya gas ketika datang ke waktuna tidak zakat dibuatkan wadah zakatna lain wadah zakat cara diurang bas badan amil zakat aja tepugu imanien aturan mun otonomi daerah nah berlaku kula jadi bupatina anggat ka luhur ya zakat naik di kecamatan naik ke kabupaten diatur ya geus aya tadi dia
Iya bakul iya kecamatan Pasar Kemis. Bakul bae geus urang mah bahasana geus. Nu godag ieu mah ya. Gedean setik ieu mah kecamatan Cikupa. Iya nu ieu boboko curug letik nama. Halo. Macam-macam geus tah. Wah, iya geus, gampang jasa. Carana kumaha menurut aturan Islam, nikmat. Panggil camat di Kecamatan Pasar Kemis. Jeung desana lurah jeung kepala desana aya sabaraha kepala desa aya 13 panggil ka di kecamatan di desa Pasar di desa Sukamantri aya sabaraha nu parah jasa ieu 100 sia di desa Pasar Kemis sabaraha lurah desa aya sabaraha garua 100 sia Cikupa ulah sia tuh cak lurah teh sudah ngomong masih sia mah yang dihormat kepala desa teh ulah loba omong saya mah siapa bae pan aing atasan sia atuh siapa ulah disebut bapak ka aing abah Pak Bupati Selon ya mah ya udah dirantai bupatina nah kuari kieu ieu dana teh aya 10 miliar 10 miliar di desa Sukamantri aya 100 anu parah jasa supaya tahun hareupeuna jadi sugih teu kudu narima zakat dibere modal tah henteu bisa 100-an 50 bae titah usaha ke 50 depending jang tahun hareup perdesana dipilihan bila memungkinkan 20 bae kena usaha panggil lu 20 teh dengan cara tartib coba mana yang terparah panggil lu 20 saya siang ngaran abdi ngaran teh asli nama ti Jawa Jawa sia cicing di sudah lama Pak siapa lain Jawa ya mah meureun Madura ya iya pacampuran Madura saya nikah di Pasar Kemis Pak terus sekarang jualan apa dulu jualan sate rugi saya. Kenapa ruginya apa tidak laku? Bukan Pak, ada yang garong. Siapa yang garongnya? Istri saya sendiri. Wah, beres. Woy. Kamu siap mau usaha lagi? Sangat siap Pak, sangat siap. Mau apa? Saya mau jualan sate lagi. Cuman kalau ada modal saya tidak ditanggung-tanggung tinggal dipanggul-panggul begini. Mau bagaimana? Saya mau buat mau apa namanya kios yang besar, sate Madura. Strip Sukamantri. Oh iya bagus sudah. Kira-kira modalnya berapa? Ya Bapak mau kasih modalnya berapa? Kalau kecil ya kecil lagi. Saya paling beli kambing. Kalau besar ya saya beli sapi. Ini sate ayam apa sate kambing? Campur-campur Pak. Diberi guys modal. Cukup 10 juta. Wow Pak. Bukan cukup lagi bisa beli rumah Pak. Oh iya jangan beli rumah. Ini usaha bego. Tukang sate tolol ieu ya. Waduh, jadi aya tim untuk membimbing bagaimana jalannya usaha dan kumaha ayang ke nih dibere 10 juta tak alhamdulillah supaya tahun hareupnya na henteu aya dina kitu daftaran fakir miskin. Jadi lamun geus 20 berarti tinggal 80 deui. Nah, tahun berikutnya tina zakat tersebut dirikan lagi kepada yang 20 tinggal 60 deui aturan negara di khalifah teh kos kitu mantep jasa jadi lamun 100 sabaraha tahunan lamun gede modal Pasar Kemis papan gede atuh nguas zakat teh untuk sekecamatan Pasar Kemis sabuara urang luar biasa tidak zakat paksa negara teh aya kewenangan urang wajib untuk memaksa beres boyong ka ditu diatur coba di desa Sukamantri kuari fakir miskin ya sabara mengurang Pak alhamdulillah sabara kuari tinggal 40 cuman yang tadinya kaya sekarang jadi susah lagi Pak wah ya kumaha aturanna mau beres-beres ya mah atuh memang moal aya beres mah ngan nu ieu terangkat terus bae terus engke rapi sampaikan ke engke moal aya fakir miskin dibuat ditenden di Baitul Mal untuk kepentingan umum deui
mantep jasa babari jasa beneran Masya Allah subhanallah sekala kadang ngelakang jadi bupati ge kos kitu tah kunaon gitu hayang korupsi doang ngeunaheun Iker cerita hukum Islam secara global untuk mengangkat fakir miskin dibere ku Imam Syafi'i carana ti dituna menang ti junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bacaan ge dina kitab nu mentak sok aya kiai usul ka kula nanyakeun masalah kiai si pembagian zakat di urang ku kiamat kunaon emang jadi nu bagus mah ieu teh dikhususkan digedekan ke fakir miskin teh supaya tahun hareup teu narima zakat nu berwenang dan kewenangan mengatur seperti itu adalah negara lain urang kecuali di urang gak terangkum ya urang ayeuna mah nyeun independen naon ge independen aing teh nyaho eta independen teh ngadenge doang geus pokona mah kumaha aing bae geus lah itu sakola rarese Kawari anu ngundang ke Jakarta cek kira kiai pengen didatengin mulu dan di mana di Jakarta. Lu nggak pernah ngedengerin ngaji di Cilongok? Pernah. Kan gua mah nggak bisa bahasa Melayu. Itu ngomong apa? Iya, lupa ini mah lagi ngomong kalau ceramah kagak bisa. Gua bisa juga bahasa Sepatan kan kagak bagus. Iya, masa ceramah pakai bahasa Sepatan? Anak-anak dan kawan-kawan sekalian, itu kemana itu si Anu? Ya kagak ada. Gua cari dia kagak ada. Rupanya ada di pojok. Kan kagak bagus masa pidato begitu seringnya mah aku tadi suka main-main aja kiai beneran ini mah suka enggak bisa ya ntar bisa sepotongnya ke sono kagok nggak bisa dah pokoknya atau gua kaku bae teu bisa bae ai praknya nama rekaman keur ieu cenah ini rekaman Pak Kiai di Gondrong itu bagus itu dulu Ayah beta jelema deui boga rekamanana. Ini waktu di Gondrong itu mulus bahasanya itu. Itu dulu waktu masih muda, sekarang kan udah tua. Ya udah jelema ka aing ngondang. Embung we pokona mah embung we. Geus ulah ngarondang ka kula nu bararia saya diondang bae. Kula geus lah. Geus embung kula mah di lain embung teu nyaho kana ganjaranna lain. Geus henteu bae pokona mah. Boga pagawean khusus di imah. Itu percayaan itu udah kayak heran ya. Aduh, Masya Allah, geus Tah, kuari. Anu akur agamana Khalid kisos. Zaid lantaran muslimnya nama turun teu akurnya nama diat setengah ge diaturna di panderi untuk mengeluarkan diat imak keputusan hukum doang. Jadi pabelit lah urang geus caritakeun hukum mah sebab moal kaluar ti persidangan ngan teu hese persidangan ge moal aya nu bubulanan tahunan lamun niatna ikhlas atuh ieu mah geus sataun can geus sidang naon nu disidang itu pege karena banyaknya kasus kan jadi itu sidang enggak selesai teh kutil loh banyak berapa sih udah diselesaikan aja tuh selesai atuh lain gitu jadi orang mah Masya Allah barang nanya kan boga kasus selesai encan ayolah nyawa terus nyontek mah BAKB iyalah anu sok diomongkeun ku MZ teh urusannya adalah kambing tapi yang habis kerbau kaharti teh MZ teh almarhum bisa teh urusannya cuma anak ayam tapi habisnya sapi bener eta hebat eta kos kitu dikitu-kitu ge sugan atuh aya ngerennyed hakim atuh henteu sugan jaksa aya ngerennyed atuh henteu nafsi bae tapi aya henteu kitu aya dibere taufik mah nya kukula dicaritakeun di Bandung hiji ketika nyana ngadengekeun pengajian almarhum Ang Badem picung guru kula eureun jadi jaksana bahkan jadi santri jin imah didinya digentur urang mun kagentur memeh makam naik didinya aya bangunan eta imah jaksa di zaman kula di Picung eta nyana sadar moal beres urang hirup jadi jaksa urang Bandung aslina terus ngaji bae dagang biasa manehanana henteu jadi jaksa keur bujuna istimewa-istimewana jadi jaksa di Bandung besi kagentur memeh makam
naik kurang aya bangunan di dia eta bangunan seorang jaksa keluarga betapa kokoh kaum baheula zaman kula di zaman almarhum Abah aya seorang jaksa mal dibejakeun urang mamanana nyana ngadengikeun ngaji di almarhum di dieu barang balik ti dieu muriang ateul bae awakna ateul geus ka dokter teu cager ka dokter zaka bahkan ka Singapura balik deui ka dieu tetep ateul ngandengikeun ngaji deui cek Abah teh buah ateul tegoran meureun buah teuing tegoran ti Allah ulah jadi jaksa eureun harita keneh di zaman almarhum eureun jadi jaksana dagang ngawarung bae salamet sakaratil maut nage sakaratil maut cek keluarga kadenge ku keluarga maca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah pos tah kitulah ai dibere taufik mah ai henteu mah lah ora kene ngadekeun ki uci moal ngaji aing mah kan sanu nitahan ngaji ka dieu aing geus teu nitahan teu sama sekali antum moal bae tapi teh saeutik deui aya PNS ge hayang pensiun muda sieun berarti duh kiai cenah mun terus ieu jadi PNS moal beres usul pensiun muda bae loba aya eureun sakaligus mareuna nanti bisa pensiun muda bae aya jadi pengusaha geus gede bebeja ka kula bandeukeun bae cenah kiai lah usahana kuda rugi lain sieun rugi tamat beres bangkrut tamah masyaallah geus rupa-rupa lah di dunia ieu geus kula tugas kula mangan sakadar nyampekeun ngan sakadar gitu merenya ho adapun taufik menyulusup ka hatena masing-masing geus dibejaan ge bahwa ulah disogok waya datang masuk permi dicokot bae eta mah terserah kula mah geus gabejaan kiaina disogok teh ulah nyebut ke ulah nanya aing pokona aing mah disogok teh disogok kumaha aing bae meureun kiai mah gede kumaha aing bae atuh pokona sok aya nyawa ka aing tolol nah balik soal walau akroha baligun murahikon Zaid orang dewasa ari Holid budak anu hampir balik encan berarti ai balik lalaki maku umur mah 15 tahun atawa keluar cai mani awewe 9 tahun atawa keluar cai mani geus di bawah 15 tahun eta ngaranna encan balik lamun geus 14 tahun leuwih murahik ngaranna mendekati masa balik murahik di bawah 14 eta ngaranna sobi budak nah ieu mah 14 naik seetik 15 can datang murahik ta eta teh can kewajiban salat eta teh can kewajiban puasa andai katanya ngalaksanakeun salat ngalaksanakeun puasa ganjaranana jang indung bapana nanti kurang mau ngajak ngaji ke anak diganjar jang bapana ditahan sholat ke anak umurna 5 tahun umur 10 tahun umur 12 13 nyana sholat baik ganjaran anak jang bapana lantaran nyana nama can mukalap ngarana encan dititah ku Gusti Allah besi berateun kayak bae geus 15 tahun mantak pas nek 15 tahun cek Syekh Nawawi tanara wajib maca 2 kalimat syahadat begitu memasuki masa balik bapak ngagarokeun ngadeceng sia lahir tanggal sekian bulan sekian jadi pas poe ieu sia teh balik 15 tahun ayo masuk syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah yes siap siang ngalaksanakeun salat ngalaksanakeun puasa jeung hukum-hukum Gusti Allah mohon pernah urang keur detik digerokeun ku bapak ti maca syahadat atuh teh jababana ge teu beres syahadat mah
surat syahadat kuari bae eta cek Syekh Nawawi untuk supaya memantapkan ruhani ka Gusti Allah begitu memasuki masa balik syahadat. Kadinya kahandapna kumaha lamun baheula henteu maca syahadat kuari bae. Pan geus di jero salat, lain deui teh mah syahadat salat teh mah ieu mah syahadat urang di luar balik maca 2 kalimat syahadat. Nah, Zaid jelema dewasa atawa Ki Umar ay Khalid murahik kuari Ki Zaid maksa ka Ki Khalid supaya ngabunuh Ki Umar. Lihat ka dia sia. Aya naon Pak Zaid ka dia? Adik yes ya nyawa ya naon ya belati spansia mah anak jawara di MTG boga kawani lain deui aing lengkah-lengkah sia bangun harangesan jasa ye sok itu lain sia dididik ku kolot sia geus datang ka mana jurus dia dia jurus aya waya gelut mah sebenarnya mah kumang lain aing mah nanyakeun jurus aing nanyakeun gelut jurus dia datang ke mana? Alhamdulillah geus khotam. Khotam. Sia geus sapeureuh geus make naon? Make rohto. Yeuh. Tuh nyeri mata tuh tah mah peureun nyeri. Atuh sapeureuh nyeri mata mah kabehan tah mah. Geus make naon? Make kayu kadongdong. Eta ge jang nyeri mata keneh. Aduh, mainnya pencam make kedong dong, make naon tuh? Pugus ya? Geus lah. Make naon tuh? Make paci-paci, buta sia. Ah udah kuari teh jawan paci-paci naon. Geus teh nyaho loba nu teu nyaho lah. Nah, lamun geus dipeureum engke beda. Aya nu ngolebat ge kadeleuna musuh bae. Itu kang ge bangun kadeuleu bae tah asal geus dipeureum bae kos kitu. Make naon cenah kiai peureuna neangan cabai rawit nu gede ditutuan aja sia balik aja sapeureuh sorangan buta sia ulah sapeureuh sasapeureuhna teu aya menyem-menyemna ti guru mentek jelema boga pencama set aya nu liwat kadeuleu euy Karawang liwat tolol jasa. Tah, siapa mana ieu lain deui lingas ku aing kadeleuna ge. Jeung kadeuleu ku aing aya diuk sia mah lain deui panta masang kuda-kuda bae. Aya dititah ku guruna kitu. Mun diuk sila teh nya mah lain deui bae rada nganggang bae nu katuhun. Abe babari nyepak gitu. Pokoknya beda bae. Nu boga pencaba. Kepat teh ge lain deui kepat. Ieu ge kitu bae. Tama lain pencak ye nari meureun. Ya 12 lah tukang pencak jeung nari. Kadieu sialit. Aing boga musuh. Ngan Umar, urusan naon tuh? Limbah aing dicokot. Eta teh nyawa aing. Hirup aing teh di dinya. Sedangkeun ku ari dicokot teh kurang cikupa. Nyawa aing dicokot berarti nyawanya nakun melayang. Ye, cekolit teh aing ngaju hareudang ngadenge gitu. Makana aya anak jawara mah beda ngadenge kitu teh hareudang. Aya lain anak jawara mah, ieu atuh sapira limbala henteu. Aya anak jawara mah lain aing ngaju hareudang cek cenah teh ngadenge kitu. Ceknya mah eueuh abah aing meureun. Duh. Eta beda anak jawara mah. Masyaallah, mantak ke lid sia wani kaki Umar. 5. Ulah hiji 5 ringkus wani. Aisyah ngomong bener Holid. Aduh laga ringkus di mawani. Ai serius ya kasia wani henteu sia. Oh serius, siap. Siap dah siap beneran. Teh sakieu. Aduh kula eta ngabunuh pan ulah budak kene, embung kula. Embung kula mah kakarak datang ka main simplong, main bola tah. Kura teh eta TK jajawaran teh kos kitu. Ciplong cekna teh. Remi kula dipaksa ku kolot kudu bisa bae.
gaplek kudu bisa bae heran tak abah sih sekian teh. Aja main sintir teh ada. Carana ge geus bejaan ku abah lamun sia jadi bandarna tah leungeun sia kudu kieu-kieu tah. Besingke di dieu tah cicingna ku sia tedetkeun kitu tah supaya ulah. Geus beja aja tuh geus. Abah sia hebat amat nyaho tah abah. Aya cara-cara naon pengen teu daekeureun di dinya tah. Eureuna di monyet bae. Lid sia awas lamun sia teh daek kabuluh ka ditu ku aing siana dikerekep sia. Sok kitu mang jaena. Pokona sia teu menang teh bunuh sia. Mun teu sia ku aing dibunuh. Wah, bunuh. Awas sia teh nyaho aing. Atuh nyaho. Heuh aing mah lamun sakali nitah ku sia teh dilaksanakeun siana ku aing. Waduh. Jadi dipaksa Ki Khalid kita ngabunuh Ki Umar ku Ki Zaid. Sulit untuk menghindar dari pemaksaan tersebut. Andai kata Khalid bisa menghindar, bisa menghindar. Ia mah teu bisa menghindar. Sulitlah untuk menghindar. Dibunuhlah ku Ki Khalid lantaran cerdasnya nama dina pencana. Cimande tamat, Cikalong tamat, Cikaret tamat. Wah taralamat kabeh geus pokona mah pokona nya nama pokona. Wah geus luar biasa geus. Nah, dengan cepat Umar terbunuh. Status pembunuhan teh kieu kuari bahwa Ki Zaid maksa Khalid supaya membunuh Umar. Tah, pemaksaan Zaid terhadap Khalid nu statusna umur Khalid ieu di bawah baleg. Can kena hukum kapan tamah goer mukalaf kene salat ge can wajib zakat can wajib kuari ngayakeun pembunuhan dipaksa ku Ki Zaid kumaha tah hukumna mun dibejakeun ka kurang menta ka urang kumaha keputusanna urang bingung urang heueuh nya pan can baleg aja pan eta pan tadi paksa bingung aing ge atuh emang bingungna urang bingung baja boro-boro nu hese kitu nu babari kieu bingung bae. Sujud-sujud bae bantah salat bingung urang mah eta. Lamun teu bingung urang kabehan. Bingung manggi aya jelema nu salat ieu na kikieuan curugna asyhadu an la ilaha illallah kikieuan bingung urang mah itu salat naon kikieuan baheran ning mah. Tanya jelemana heula tanya. Ki ulan ai tadi salat kikieuan ku naon? Aduh aki mah lilinieun juga. Geus bingung teh heula bae orang lilinieun. Sial katipu aing ku si aki-aki. Mate kula mah kasuuzon bateng lilinieun hilanan. Mun suuzon asana persis kajian hukuman persis. Ditanya lilinieun. Coba ki heula mun bener lilinieun coba nu kenca. Nu kenca oh bener ieu mah. Berarti soheh lilinieun. Ieu mah lain lilinieun gegempaeun azan ieu mah. Ulah wakas uzon munayana naon teh. Urang subuh Allahumma hdini fi man hadait, wa fi man hadait. Aya deui Ki Umar. Nya mah henteu kunut. Ngarada kebal doang ieu teh diangkat. Wah, Muhammadiyah. Kajen kuku mah ge Muhammadiyah. Tanya ku aing. Sia tadi salat subuh kan. Heuh. Sia teh kunut Muhammadiyah nya. Izin aing berang teuing. Oh, berang teuing. Hai sugan aing Muhammadiyah, izin aing kieuna. Bisi cak batur teh apa eta kunut di poe. Ulah wakas suzon delana. Masya Allah orang wakas suzon ulah wakas tenang we. Tah walau akroha lamun Zaid maksa baligun sorang jelema nu geus balik Zaid limbah murohikon ka Ki Khalid nu kakarak ge umurna mendekati balik mana ieu nu kudu dikisos pembunuh pelaku pembunuhan apakah nu maksa Anggil ku hakim Khalid, ya Pak. Kamu telah membunuh Umar, betul? Betul, Pak. Kenapa kamu lakukan pembunuhan tersebut? Saya dipaksa. Oleh siapa? Oleh Bapak Zaid. Wah, Zaid mana? Zaid Pasar Kemis. Asli dia orang Pasar Kemis.
bukan dia orang Madura, Pak. Di Pasar Kemis tidak pernah ada orang yang membunuh, Pak. Bersih di Pasar Kemis, Pak. Ada juga 1-2 orang. Sekarang mungkin 10 lah. Saya langsung ngaco, Lin. Panggil Zaid. Panggil Zaid. Zaid, ya Pak. Kenal dengan ini? Kenal. Siapa itu? Khalid. Kitu heula pan. Ya, kenal ini? Tidak Pak, saya tidak kenal. Cok Khalid sia goblok. Aing manja tuh kena kai aing. Tidak Pak, saya tidak kenal Pak. Yang betul Zaid, posisi rumah di mana? Saya di Terep Pak. Bukan Terep, Terep. Iya Pak, saya orang Jawa tadi. Jadi Terep Pak saya. Tak bisa nyebut ngirim surat pada yang terhormat sekian saya Gerendeng. Lainnya nama dibacana Gerendeng. Ya Gerendeng. Aya di rumah cacak babaturan lain Gerendeng tapi Gerendeng. Oh nu bener hiji-hiji acan. Nu ya Gerendeng, nu ya Gerendeng. Aya teh nyaho bebeja atuh lain Gerendeng, lain Gerendeng. Gerendeng. Oh iya. Tuh teu maca teu nyaho mah baca kos itu, Pan. Kos orang Lampung maca surat orang Sunda. Orang Sunda tah eta mal beres ka cenah hukum ge. Begitu dibaca surat nama ke Sunda kapan kahatur kakanda atawa kakak di tempat alhamdulillah ieu di Jawa mah nuju seueur musibah. Dibaca ku urang Lampung. Alhamdulillah di Jawa mah nuju ser musibah. Teu kaartieun ku jadi kos ser cek nya. Ini gimana ini kok ada ser di sini? Mal beres. Kadang entah kudu eta. Lain ser atuh naon? Seueur. Oh iya. Jadi baca kurang Lampung mah. Oh iya di Jawa nuju ser musibah. Bagaimana ya jangan nanti. Hati. Aduh teh bocah baca teh atuh sarua kok mau maca Arab mah. Macara mah hese jasa Masya Allah hampir bae urang kepleset bae mun teu nyaho mubtada khobar syarat jawab fiil jeung fa'il. Watuh kitab balain bandrak-bandrakeun hese maca kitab mah. Mun bisa kabeh maca kitab watuh kabeh ge nararikmateun. Emang maca kitab teu nikmat teu nikmat. Maca kitab teh kapan urang teh ngobrol jeung wali. Weuy suk-suk bari ngopi surudut. Waduh, cak pemajikan naon gak rame jasa ya. Pemajikannya kebenaran mas antret coba kak naon sih rame naon. Itu mah lain rame tibalik kak. Nggak serame tibalik. Aduh, belum desa. Masa eta mah sarua jeung eta teh ya aki-aki teu bisa maca koran. Masya Allah. Kunaon cak incuna jeung cak anak. Waduh. Horenganan bener-bener musibah. Udah tuh mobil dibalik. Kok kabeh cak kira dibalik. Dan dia ku anakna lain dibalik. Eta macana. Balikeun ka kieu. Ieu jaheun teu. Itu aki-aki baca koran blon. Geus ulah baca koran si aki mah dibalik kabehan. Asbeh bae mantak naon atuh. Ya Allah, ya Rabbi, hayang sok-sokan burung. Nah, walau akroha baligun Zaid seorang jelema balik maksa ki Khalid anu mendekati balik supaya ngabunuh ki Umar. Terjadilah pembunuhan sidang. Setelah disidang dipanggil maka ditanya umurnya. Lid, umur kamu berapa? Umur saya baru 14 tahun, Pak. Lahir Januari tahun gitu 75. Sekarang 2012. Atuh umur sia sabaraha? 14 tahun tolol sia mah. Aki-aki siapa tuh? Nah, ya barang dirumuskan ternyata benar. Bapak Khalid menyatakan umurnya 14 tahun. Coba tinggal coba tina gitu naon gitu ngaranna ijazah SD na oh iya 6 tahun masuk sekolah 12 tahun sekarang tamat sekolah keluar tahun berapa sekian jadi berarti bener 14 tahun berarti dibawa balik ya can kena sanksi jelema dibawa balik can kena sanksi paeh surga jelema can balik teh lamun paeh teh salat ge surga
mantak cek sidina Ali teh hanjakal kula cenah ieu ku Gusti dijadikeun jelema jokolot mun baheula keur orok paeh meureun ngeunaheun langsung ka sorga hiji teh sidina Ali ku sieun-sieunna ka neraka. Nomor kaduana Gusti abdi mun teh di dimautkeun keur leutik ku Gusti atuh naon salahna abdi mah diciptakeun ku Gusti jadi manuk bae atuh hiberan barang dahar di mana bae sakahayang engke paeh manuk mah pan jadi lebu geus urusan ari kieu mah Gusti abdi teh jadi jelema dewasa bahkan ku Gusti dibere ilmu diamanatan mun teu disampaikeun teh kumaha. Duh Gusti kurcun Sayyidina Ali mah kusieun-sieunna ka neraka datang ka ngahayal seperti eta aya urang mah lain Gusti lawala sababa iya udu yauman hayang teuing ngora balik deui Gusti abdi mah kuari geus umur 80 tahun mun ayeuna abdi umur 25 tahun mah mantep jasa endek naon kitu Pak tazawaja abdi mah neuk kawin jeung urang Lampung nu pararutih teh ka jenteng adatna geledege aya ngahayal hayang orang dikawin deui. Mung sia kunaon kitu mun teu hayang kawin deui. Keur ieu mah bikang hese cekeun. Hiji ge nganjangna aya meureun 2 kompi mah. Hese cenah kuari mah babari jasa awewe masyaallah jeung keur ieu mah urang panu nganjang kuari mah awewe nu nganjang. Asal di SMS bae ge nirilik wae pan kuari mah. Insyaallah ieu zaman sorga meureun kuari mah. Lain sorga jurig kuari mah zaman teh. Ku bahasia bae cak cenah. Nah iya begitu diteliti oleh ternyata murahik maka Zaid lah yang memaksa diberi putusan hukum fa'alal balighi al-qisasu maka wajib dikenakan sanksi hukum qisas terhadap Zaid yang memaksa kepada Khalid pemaksaan pembunuhan terhadap Umar. Kitu ge inkul mun urang ngomong berbicara berpendapat sependapat dengan ulama yang berpendapat amdus sabi amdun ngahajana pembunuhan budak letik termasuk kana amdun andai kata aya budak letik ngahaja ngabunuh berarti ia adalah pembunuhan amdun maka tetap yang dikenakan orang yang maksanya Khalid aman wallahu a'lam.